Benerna di Tewa rada terkenal, baheula mah gitu sama mah aya lampu. Tadi ditutup sama mah aya lampu. Cenah sok aya nu numpakan motor oge, sok ngadon berat di daerah ieu teh yeuh. Tapi ayeuna mah rada sepi, tapi aing teh anger we rada penasaran mah gitu. Sebenarnya mah di teh kan aya pemakaman, tapi kan ini pemakaman mah sebenarnya mah mata kaneut lain mata sieun bagoy. Tak urang cobaan kana caringina dan biasa nama si Kunti mah sok ayana dina caringin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nuju nanaon ieu aduh. Punten ya abdi ngalangkung bade milarian pocong abdi mah. Aja surungkeun di wae wa. Tah. Biasana mah caringin model kieu yeuh bangsa pocong mah. Assalamualaikum. Adah. Oh ieu mah rada bala wa euy. Assalamualaikum wa pocong wa kunti wa genderuwo ieu aing datang sok suguhan burukeun atuh kulup-kulup sampai teh bagoy teh lah. Sia mah aing datang aing teh sok kalah kararabur. Aduh, leueur. Sugan tadi na kebon awi kieu yeuh. Nyenghel weh di ditu tuh. Na jurang. Sia genderuwo tuyul na naon we sok darongkap ka dieu lah ku aing dibajikan teh ku ieu. Adah, wa euy. Kuburan di wa euy. Sabenerna mah wa euy. Lamun nyin konten di alam liar teh leuwih berbahaya daripada nyin konten di para gedung-gedung anu kararosong. Lebih berbahaya soalnya resikonya loba pisan wa euy. Marepes wa euy. Sadari pu ah. Pocong genderuwo. Juri kuris. Juri nyeri beteng, juri koneng, pocong berem, pocong hejo. Wating pocong teh beureun eta mah ngakan bulao teh ngakan wantek bagoy teh biakeun di batur maning aya pocong hejo aya pocong naon. Ari aing hayang mangih pocong rada bodas geus rada umum kuat hararese gitu. Merepas wa euy. Info pocong di mana info sok bejaan info anu aya pocong di mana ieu aing geus teu kuat hayang ngababuk careham pocong. Marabas wa.